jadi tinggal siap perang jeung nafsuna doang. Tahajud tengah penting. Allah, terus beki bersinar. Selama 40 peting urang tahajud bae. Selama 40 peting urang tahajud bae. Eta engke sinar kolbu naik ka beungeut. Cahayaan beungeut. Mantap kanyahoan 40 peting teu lepas tahajud bari ikhlas. Kadeule sinarna. Wehey. Nyana hideung. Wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain cara urang atuh cara urang mangarana teu mukhalafah lil hawadis. Pan Allah mah mukhalafah lil hawadis. Ketika urang nyaritakeun la ilaha illallah, ketika orang ucapkan la ilaha illallah, opat kudu diyakinkan. Hiji, la ilaha illallah, oh pangeran kecuali Allah, berarti Allah aya. Dua, la ilaha illallah, Allah teh hiji. Sanggeus aya yakinkan Allah hiji. Oh dua, oh tilu, la ilaha illallah. Nomor katilu, la ilaha illallah, yakinkan Allah teh teu aya nu nyarupaan. Nomor kaopat, yakinkan la ilaha illallah, salian Allah menang Allah gitu aja. La ilaha illallah teh sambarang. Wow, ieu mun rekat teh nyaho maknana. Illallah. Cauna koneng gede. Illallah. Cauna rada leutik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tolong tamat rekat bloon. Tamu kos Haji Pendi, Ki Podoli, ngariung dah kos gitu teh. Sebareres. Nah eta lai-lai teh jadi mantep kan urang. Nah, Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah, mukhalafah lil hawadis. Carana kumaha? Ketika babarengan Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikanana lewat Gunung Tursina. Gusti Allah ningalikeun seuneu di luhur Gunung Tursina ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Cukup sakitu ge berarti kan eta teh ngagerokeun. Nu mantak teh Kangjeng Nabi Musa qala li ahlihi umkusu makanakum cicing di dieu. Inni anastun nara kaulan leula seuneu. Pangdeuleu Kangjeng Nabi Musa seuneu. Kumata ieu kadeleuna seuneu, ku di dieu kadeleuna cahaya, ku sir kadenge ieu teh Gusti Allah. Eta panggero Gusti Allah. Langsung cicing pamajikanana. Nyanggakeun, mangga kakak. Aya digerokeun mah ku Gusti Allah. Kula deuk di dieu geus nungguan. Wajan teh kumaha ge? Kula nu Allah, bumi nu Allah, panita Allah, rela kula mah. Asana tiis ke geraha teh tah. Buka pemajikan kos gitu gindahin biasa. Ya Allah, coba pemajikan dewek, pemajikan sia tengah peti ya, coba yuk. Masya Allah, pemajikan Kangjeng Nabi mah pemajikan Rasul mah gitu. Siti Hajar jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam instruksikeun ku Gusti Allah tidak ke Mekah, gede beuteung. Nu aya di jero beuteungna Kangjeng Nabi Ismail datang ke Mekah. Langsung nyieun tina tangkal korma tek supaya ulah kapanasan, ulah kahujanan beres cak Gusti Allah Ibrahim pulang deui ka Syria ka ditu. Tinggalkeun pemajikan anjeun, tinggalkeun neng kakak titah balik deui ka ditu ka Syria. Bener titah ku Gusti mohon lamun ieu titah ku Gusti bumi nu Gusti, kakak nu Gusti, kula nu Gusti, tadina ge eueuh diayakeun ku Gusti ulah ulah naon kitu ngaranna. Wah, ulah bingung, ulah cangcaya laksanakeun perintah Gusti. Kula ge di dieu ngalaksanakeun perintah Gusti. Nyanggakeun, mangga urang sarua tawakal ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim kan ngeunaheun hatena. Berangkat ka Syam. Pamajikanna Siti Hajar ditinggalkeun gede beuteung. Teu mikiran kumaha ngalahir, saha bidana, saha dukuna teu. Allah kurang lamun ga pamajikan gitu asana geus moal kuru awak. Moal ieu mah ngalang layung, sugih ku sugih na ngalang layung biasa. Mikiran pamajikan. Kakak deui ka mana? Ngariung. Kalah tuh pan ieu pagawean kakak. Sia mah
suka pagawean kakak ieu beuteung nang saha ulah ditinggalkeun gulang ke kumaha lamun mules tengah peuting eueuh deui panyalindungan iwal ti kakak ulah ka mamana kala kula mah teu ridho jasa tetapan eungap urang nek ngariung bae teu meunang eungap jasa eta kan teu ngeunah coba lamun kieu mah nek ka mana kak eta tetangga nu kamotan tahlil kak ka ditu ade ge jadi seorang lah tu seorang jaya Allah mantep ngeunah zana kana hate mantep biasa kumaha lamun neng karasa beuteung tenang bae kalah geus pokona nek kumaha teh kumaha ge gaya Allah ieu ke pertolongan Allah datang deuh amis asana urang ngariung ngeunah ngarokok ngobrol tenang we bandi ditu ngomong doa Kanjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain hei Musa ka dieu make tanda set berarti panggerok naik bener urang ge sarua sehari-hari digerokeun ku Gusti Allah ieu lamun ngarti mah lamun paham mah urang datang ka dieu teh aya nu ngagerokeun Gusti Allah ji ieu teh ngagerokeun Gusti Allah Junaid ngaji Ned ngan lain kitu Gusti Allah ngagerokeunana mandi set di jero hate ngaji eta nang saha Noel ja itu digerokeun mah ku Gusti Allah boro-boro urang Serang boro-boro urang Merak boro-boro urang Bandung ieu panu ngaji Bandung Tasik Ciamis Panararaya neuk naraon meureun ka dieu aduh malah mah kamari anu bebeja ti Cilacap ambo jauh amat sukulan-sukulan ngarti tah henteu sia bahasana naon lah jangan ngerti kula mah ngaji bae ka dieu jian naonan nang saha toel ku Gusti Allah nu katoel digerokeun ku Gusti Allah datang nu teu katoel sadeupa ti imah indit kaluarkeun cenah mobilna mumpung sukene engke mah hese kaluar motor kaluarkeun eta naon eta atuh teu ditoel ku Gusti Allah teu disalahkeun tenan tah encan aya panggupai Gusti Allah bae ieu menang Allah lain kudu digerokeun hei ka dieu cara di SD disebutan hiji-hiji pendek udur teu hadir pudoli hadir eta mah ngaranna disebutan hiji-hiji teu kitu Gusti Allah mah rahasia Allah digerokeun ku Gusti Allah tek datang ternyata horenganan deuk dihujanan kuat ente sia eta mah kaditu mangke lamun ngaji hakikat ieu mah keur carita bayangan Kangjeng Nabi Musa digerokeun melalui seuneu Kangjeng Nabi urang digerokeun ka gunung Muhammad mun dijabarkeun ka dieu ka luhur gunung di dieu maneh nu bakal dibere wahyu ku aing cang Allah ka dieu ngan cicing heula di dieu meunang saha eta kituna ngagerokeun Gusti Allah melalui tanda-tanda hanya jelema anu digerokeun ku Gusti Allah nu ngarti ya nu mantak ahli-ahli toriko di mana geus lempeng aya panggupai ti Gusti Allah pirasat ngaranna ke rasul mukjizat nabi mukjizat wali karamah kiai melalui mauna aya panggupai kaditu ulah nu eta mangan hese dicaritakeunana sebab teh mah rahasia nu paling jero. Jadi digerokeun ku Gusti Allah, teu lain teh digerokeun jeung moal bisa gerokeun. Ka dieu Musa. Mun dijabarkeun padahal mah lain kitu. Beres cenah tak ini anastu nar. Kaula neuleusana di luhur gunung berangkat. Horeng deuk muka lama jeung Gusti Allah dibere wahyu. Sarua urang ge. Lamun da aya jelema. Aya jelema dijadikan kiai digupai ku Gusti Allah ceng mondok eta nang saha nang Allah gagah sugi aya teh digupai ku Gusti Allah teu betahkeun ieu mah nya susah jasa haji bapana ge sia ieu betah terus atuh itu betah saboro sia geus kos itu ngomongna geus dipiceun tapi nya betah bae masyaallah aju ngaji eta teh nang saha nang ngagupai Gusti Allah ceng
pondoknya melalui proses bayar dulu kayak patamalun didelekan kumaha pegawaian sih ayo terus tahun 2 tahun 10 tahun 15 tahun bisa nyana mil jual sorop alpia jual maklum nantek wabe patul muin dan zak balik ceng balik kawin ceng kawin nang Gusti Allah teh teu ka harti bae ku urang ceng bagan ngaji budak ceng kagak ceng pilkada ceng ilu ceng hancur sia ceng nah eta nafsu terus urang diaping diaping ku Gusti Allah mah salamet terus makin kaditung ibadah hudang beuting ceng nang Allah hudang rajut ceng sareng kitu ilmu geus aya di sia nanya geus aya di sia tinggal siap perang jeung nafsuna doang rajut tengah beuting Allah terus beki bersinar selama 40 peuting urang tahajud bae selama 40 peuting urang tahajud bae eta engke sinar kolbu naek ka beungeut cahayaan beungeut mantap kanyahoan 40 peuting teu leupas tahajud bari ikhlas kadeuleu sinarna wehey nyana hideung cicing dinu poek mal kadeuleu ge tapi sinaran beda sinaran Masya Allah nah ila Kangjeng Nabi Musa panjang orang menyaritakeun kos gitu seluruh rasul digerokeun ku Gusti Allah melalui tanda-tanda sabab ngaran termasuk Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi urang wali-wali Allah kunaon sih datang-datang seret hayang ka anu teh nang ngagerokeun Allah ka anu sorangan sia oh kapanggih sesuatu anu batur teh nyahoeun udang sia udang eta teh setelah proses mungkin 10 tahun 5 7 10 ngangkat wudu mandi wudu lanjut oh dik dibere anu teh eta rahasia Allah nah ieu mah Kangjeng Nabi Musa beserta kaumna dek ngalestarikeun janji ti Gusti Allah nyalametkeun Bani Israil dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa tidinya Kangjeng Nabi Musa kita ngabejaan ka kaumna kaum Bani Israil gerak kaditu ke Mesir kuari mah tuh Mesir teh gerak urus raja jeung patihna geus teu aya balad-balad tentarana geus teu aya kaum-kaumna anu marilu jeung raja Firaun geus kuari geura persiapkeun jang raja geura persiapkeun jang patih geura persiapkeun jang ngeusian keraton Mesir. Ya Allah numantak Gusti Allah wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun wallahu a'lamu bimaradi wa awrasna kami doa agung geus ngawariskeun Musa ka kenal kaum maka kaum alladzina kanu yustad'afun nyata jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun abid baheula teh ku raja Firaun yakni wa hum Bani Israil orang-orang Bani Israil cak Gusti Allah aurasna kami ngawariskeun Musa kakeun ka Bani Israil masyariqal ardi wa magharibaha wetan bumi kulon bumi timur jeung barat allati barakna fiha nuku kami dibarokahkeun pinuh ku kabarakahan bil ma'i wasyajar cai sing kolocor bangawan nil anu luar biasa caina
herang pohara laukna katingali semua amis caina wasyajar itu kene tatangkalan tangkal zaitun tangkal korma tangkal kacang berbagai tatangkalan pinuhku keberkahan masyariqal ardi wa magharibaha Mesir wa hiya Syam berikut Syam Syria Damaskus tuh gerak tah jang maneh tuh cek Kangjeng Nabi Musa kaum kuari mah geus dipersilakeun ku Gusti Allah tina kakawasaan Firaun baheula kuari ku urang digantian Mesir geus puguh Yordan geus puguh Kuwait rekod kabelah dituna terus Syria Syam masyariqal ardi wa magharibaha kabeh dipersilahkan sok urus ya Allah ya Rabbi diurus sangeunah-ngeunahna jeung saindah-indahna diurus ku Bani Israil anu tatarina urang Bani Israil teh hirup anu diperbudak kuari kakarak menang kalaluasan pertanian dibebaskan perdagangan dibebaskan berikut segala rupa dibebaskan pengurusan anak dinginah pinuh ku kebarokan geus puguh cai curcor kitu keneh tangkal kayu usaha perdagangan indah anu luar biasa ialah pamere ti Gusti Allah di penghinaan datang ka kemuliaan ia melalui proses penindasan ti Raja Firaun mandak ketika orang ditindas tunggu tanggal main engke aya mandak Bunawas mah beda lamun naik sepeda turun jerik Bunawas jerik bakal nanjak namun yang nama nanjak seseliar Bunawas nanjak seseri bakal turun gitu Bunawas orang malain lamun keur turun huhaha teu nyaho hareng nanjak mun keur boga duit beuh awak sehat duit loba kendaraan aya pemajikan sehat ayo orang ke Bali ayo ka ditu ayo eta ngaranna keur turun hahaha sakedeung deui deleukeun sia mobil tabrakan duit aya nu maling pemajikan gering ayo sia nyanana darah tinggi atuh nanya dah duadak ana indal munkasirah cek Gusti Allah kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur hatena sedih urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing ade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah jelema di pondok mun kasirah duit saaya-aya pakaian saaya-aya anggal ge beuh hiji kud limaan geus kitu bae di pondok mah geus nyeuseut sorangan masak sorangan dan lain-lain sebagainya sorangan serba sorangan mun kasirah lain teu bisaeun nyana gaul jeung batur lain teu bisaeun nyana ulin fasilitas ala kadar motor bae mah aya di imahna bergaul jeung babaturan aya tapi nyana mengasingkan diri keur mun kasirah ka Allah keur dibarengan ku Gusti Allah tunggu ceng sakedeung deui sia ayo ana indal mun kasirah numadak dihina keur di pondokna mah kos lain jelema pajari riwa lamun balik mah eta si budak saha si Junet emang jelema teh naon emang kunaon gitu ih teu kos gitu amatnya kabeh ngahina masyarakat ngahina pemuda ngahina komo awewe malah mun ditanya sadaya ka nah gitu atuh geus eueuh luar biasa jore artina jore sikapna make samping make baju make calana make naon kopea lah kos kare itu jauh jeung stan-stan nu ayeuna jauh jeung mode-mode na ayeuna geus teu perlu mode nya mah kuduna ge hirupna tuh di pedalaman Sumatera
tapi tenang we dina kurang nomor kalem mun kasih rohatna. Wih, tapi begitu balik ka imah, masya Allah. Boy, budak, ayo adzan saya tak si Junaid. Ngeunaan sorananya. Asa-asa di Madinah, emang ada yang adzan bos itu. Wih, Junaid atuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cak awewe teh, wih aing ge daek dikawin ku nyana dah. Masya Allah. Kakarak azan. Ya Allah, ya Rabbi. Pas. Ngariung. Nyana jadi protokol. Bey, mantep jasa. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah acara ini akan kita mulai. Diawali dengan Fatihah. Kita sama-sama baca Fatihah. Setelah itu maka kita dengarkan bersama qori kita. Oh, qorina. Ned, can datang. Ayo kudu kumaha? Siapa itu? Ya, pantang mundur saja. Junnya hebat jasa ya. Kaning bau cewek-cewek lomba jasa kan dedi. Ngaran ge pemuda tuh. Nyana. Mohon maaf karena qori terlambat. Mungkin macet, jadi saya untuk mengganjal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada lain dari si Junaid itu kieu. Bataan si Junaid. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Awewe ribut. Bobogoh aing teh mah, bobogoh aing ribut. Tuh si Junaid tadi nama di Ciduan, bareng balik pohara. Ya Allah. Beres ya ngaji Quran. Mau balik teu datang di mana. Datang mau balik. Ned, mau balik teh datang. Ajo, manya bubar. Kumaha sia? Jatuh siap bae. Ya Allah, ya Rabb. Wow, pidato sedek-dek Junaid. Beres ceramah diakhiri ku mamaca. Ned, acara ieu jadi jam 7 bulan masuk mamaca, sia kumaha atuh siap. Beuh, teu sepira mamaca. Ayo bae, segala rupa gaina siap. Sia bisa atuh eta lagam. Ya, tuh kumangke bae. Aing mah leumus tamena we, mustamena teu nyaona naon atuh malah nyalahkeun. Kecuali mustamena palinter. Ayo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sih paling mama aja tamah. Bisaan ya. Taya Junaid bu, nu tatarina badihina kos gitu, piwalieun mah serba bisa. Ya Allah. Isukna si Junaid kita maca rawi. Ya, riipis rawi. Pondok sapopoe maca rawi, Pak. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. SMP lain SMA lain sore sanawiyah. Allah. Aduh, sial tuh si Junaid. Nah, emang gitu digerokeun gugus sama mondok ceng. Mondok ngaji ceng, ngaji. Nu mantak kaheureyan kaulinan di pondok jadi ilmu kabeh. Lalagaan kokorian segala di pondok jadi ilmu. Emang kos kitu di pondok mah. Mun nyarita Gus Dur mondokna emang bener jah henteu. Henteu Gus Dur mah maling lauk bae guru beak lauk lakunya. Masya Allah, barang ujuprak cak guruna saya nu ngalahan lauk, barang di deuleu santri.
waktu kabur tinggal Gus Dur menghadap tadinya. Oh, kirain siapa? Besok kan mau ada tamu. Ini saya udah bawa duluan ceknya ke guru. Besok mau ada tamu, jadi besok udah nggak usah susah-susah lagi ceknya. Padahal masa daek ngomongnya na bae. Cek guru nanya nyong aya tamu nyawa. Ya itu Gus kalau gitu bagi dua. Iya nggak apa-apa bagi dua. Buat anak-anak aja ceknya. Punya anak. Gus Dur emang bener atuh lalagaan kan. Tapi jadi Masya Allah lemun urang nyompralkeun meureun wali. Emang kos gitu. Gitulah budak-budak santri nangagupai Allah. Sok akurkeun gerajeng sakola dia nyen deui naon kudu serba duit bae. Santri mah teu aya, ceng. Ieu maot teh anu ngurusan kula. Mahnya anu mandian. Heuh, ceng jalain kitu mandian kaluaran anyar. Beres. Boleh saya. Emang aya ngaji hujan kieu. Masya Allah. Nah, ialah kuai kaum Bani Israel mimpin negara Mesir ti Mesir tepikeun ka Syam. Ya Allah, allati barakna fi pinuku kabarakan sumur mahmur lah jinawi. Allah karim. Oh harap cek urang Bandung teh masa kumaha kuda keluar ti gedogan. Nyana sadaek-daek lumpat sakahayang orang Bani Israel tentrem anu luar biasa nu mantap cek Gusti Allah wa tammat kalimat rabbikal husna ala Bani Israil wa tammat kesampurna kalimat rabbi kalimah-kalimah pangeran anjeun. Iya nek perjanjian pangeran anjeun al-husna nu bagus. Ala Bani Israil terhadap kaum Bani Israil kunaon eta kuari jadi hebat bima sabaru ku pagawean-pagaweannya anu salalabar tahan uji ditindas sakitu poharana penindasan ti Firaun tetap baiknya la ilaha illallah Musa Rasulullah tindas ke Firaun. Budak lahir lelaki bodoh tetap dihadapi dengan besar hati. Masya Allah. Anak awal diantapkan biarkan ini tadi urus kaje nyana kita digawe sadaek-daek bari tanpa digaji. Oh masalah dagang kudu lapor bagi dua jeung kerajaan siap tani kitu kene. Oh masalah setelah penindasan dihadapi dengan sabar nyana diangkat ku Gusti Allah nu mantap bima sabaru ku pagawean manehanana tingkah anu salalabar tahan uji. Perjanjian Gusti Allah direalisasikan ku Gusti Allah setelahnya menghadapi dengan penuh kesabaran. Dina ayat surat Qisas dijelaskan surat Qisas wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa yaj'aluhum a'immatan wa yaj'aluhumul warithin. Engke di surat Qisas bakal papanjangan nama tentang cerita-cerita Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ieu makan ngan sakadar ngababerah ka Kangjeng Nabi hungkul. Kangjeng Nabi teh dihina ku kaumna, Kangjeng Nabi teh dihina ku pembesar-pembesar, Kangjeng Nabi teh dicaci maki ku pembesar-pembesar Mekah. Dibere contoh Kangjeng Nabi ku Gusti Allah, ulah prihatin, ulah sedih Muhammad, lain anjeun bae dek negakeun agama dakwah fisabilillah. Deuleu kaum-kaum nu baheula, deuleu rasul-rasul nu baheula, can sakumaha anjeun mah Muhammad. Sok urang dongengkeun ye Musa, didongengkeun ku Gusti Allah. Ternyata tenang Kangjeng Nabi. Hanya ngabeberah teh Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi sujud,
Kemudian cek Abu Jahal saha anu bisa tuh nendenkeun handalan tuh ka pundakna teudeun Masya Allah ditenden kadinya ku salah seorang pemuda blak Kanjeng Nabi keur sujud teu bisa budak jeroan onta diasupkeun kana karung mata tukang karung teu beres eta tah tendenkeun kadinya Kanjeng Nabi kan teu bisa teu bisa budak tetep bae Kanjeng Nabi maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Abu Jahal Abu Sufyan beserta rekan-rekan seserian yang serikeun terus anu ngabejaan ka situ Fatimah ulah cicingin emang tuh deuleu bapa maneh di masjid teu bisa budak kunaon emang tuh deuleu kodinya bener bae cat dialaan ku situ Fatimah dicabut karang Rabbi firli warhamni wa'fu coba Siti Fatimah nyarekanan ka ditu seserian kabeh sapira Fatimah tuh coba urang macan sakumaha kakarak dek magahan ngaji nu daratang mah ulah kamarah kakarak urang dakwah kucak-kecek haji jelema baralik ulah waka dakwah deuleu ta Kanjeng Nabi urang macan pernah diciduhan kakarak diomongkeun deang diomong-omongkeun lah diomongkeun ieu teh kena kulit kena hate doang can sabaraha Kanjeng Nabi coba Masya Allah geus beres jadi dia balik diciduhan deui Muhammad Masya Allah ketika Kanjeng Nabi berangkat ka salah seorang jelema anu buang ka wareh Kanjeng Nabi naik himar kocek-kocek maksudna dek dakwah ka Imam Abu Sufyan begitu datang ka hareupeun Imam Abu Sufyan kumaha emang Kanjeng Nabi dihormat lain turun Muhammad cangcang ka himar cangcang aju kumaha cek Abu Sufyan teh ambe maneh jeung ambe himar bauan maneh Muhammad coba eta kan bahasa lain lalaga Kanjeng Nabi biasa bae sekedar ngajak ke Allah urang can sakumaha urang mah tuh kakaret ngariung tadi bare berkat bae ku ceurik ya geus kitu mah can jadi kiai tuh lamun diondang dianterkeun teu hujan gede berkat eueuh nu ngongkosan eueuh kakarak eta kiai nu geus kitu ieu mah masukna diagung-agung ya pedaletik doang meureun kitu pod tamat kalimatu rabbikal husna ila surat kisah kapan dijelaskan wa nuridu kaulan wa agung ngarepkeun namun kana yang merenugraha ala ladzina studifu ka jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun labid dijadikeun budak pilar dia ne kaum Bani Israil wa yaj'alahum a'immah nuku kaula bakal dijadikan imam-imam engke pemimpin-pemimpin wa yaj'alahumul warithin bakal dijadikan ahli-ahli waris Fir'aun ieu wa awrathnal qaumal ladzina kanu masyaallah wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuh wallalam bimaradi wa dammarna kaulan wa agung arusak maka kana bangunan-bangunan wa yasna'u Fir'aun dijieun ku raja Fir'aun wa qaumuh wa ma kanu yarisun ijeng berbagai bangunan-bangunan anu dibangun diluhurkeun ku raja Firaun dirusak ku Gusti Allah dihancurkeun heula diberesan raja Firaun hanyut beserta bala tentarana jeung kaum-kaum anu ternamana kerajaan-kerajaanana dihancurkeun ku Gusti Allah melalui angin jeung gempa bangunan-bangunan sekitarna da ngebangun Firaun beak kabeh
wa tammarna ma kana yasna Fir'aun. Waqau menang bangun Raja Fir'aun istana-istana, gedung-gedung, aula-aula hancur kabeh, ulah aya tersisa. Supaya ngeunaheun kaum Bani Israel mimpin negara Mesir sesuai jeung aturan-aturan syariat anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Beak kabeh, masya Allah. Kuari kaum Kangjeng Nabi Musa ya Bani Israel teh cicing di negara Mesir berikut wilayah naka ditu datang ke Syria Syam. Anu geus satu suara nyimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal aya sautak saeutik jelema anu encan kasiram atawa henteu narima kana siraman-siraman dakwah-dakwah Kangjeng Nabi Musa. Anu masih kene aya hiji dua nu nyembah ka tapekong, nyembah ka arca, nyembah ka patung. Encan ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta mah ayana di pedalaman, ayana di pakampungan anu jauh ti paramean. Adapun negara Mesir kota, negara Syria Syam kota, kabeh satu suara la ilaha illallah Musa Rasulullah. Mantap jasa. Itulah keberhasilan dakwah Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Yordania, Mesir, Israel, Palestina, Syria, Syam kabeh nyimpet ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Hiji we pangeran Allah. Ya Allah, ya Rabb. Eta hayang datang kadinya teh horeng prosesna poharanya sa penyiksaan tarung-tarung heula lain lalagaan. Kangjeng Nabi urang sukses mimpin negara agama. Kapan perangna sabaraha kali Kangjeng Nabi urang? Mimiti penghinaan, cacian jeung makian, ludah mah geus teu kahitung. Tapi terus bae dihadapi dengan besar hati jeung pinuh ku kasabaran, sukses. Urang kakarak mah asupan ka lembur, balik magaan ngaji hiji dua bae ge haju bae. Lah budak. Magaan ngaji aing mah santingan 3. Nu hiji lehoan bae. Nu hiji gagaro bae budug. Nu hiji hitut bae salah sejieun aing mah. Aing ngariung ngajak nu mana bingung. Nu hitut bae nyawa sorangan kumamun mengsretan. Nu gagaro bae panatu ngaranna ge gagaro kupil teh daun bae. Aduh aing mah lah bingung. Endan dak. Geus baralik geus ya. Baralik geus ngajina di nu sajan nu deukeut ditu. Ustaz ke mana? Ngojek, ngojek. Tuh kakarak sakit tuh ge. Mata kudu tahan uji. Aya jelema datang ka imah magaan ngaji aya 10 20. Angel amat ieu kakajian imah, angel amat ka kalau beli mobil. Negara geus sakieu majuna, mobil geus ganti deui. Lampu mobil geus menyon, geus nongtot. Macem-macem aya aing angel ka. Lah ondok aing jadikeun yayasan ya geus lain deuk ka Allah. Kajeun ngomong Allah-Allah ge lain. Henteu cenah ieu mah ngan saukur sistem deung lah bela diri. Lain deuk ka Allah. Deuk ka Allah mah lain kitu. Malah administrasi. Ieu mah cenah ngan sakadar dirapi-rapi doang. Ngayu sia ge di akhirat ge kumaha. Ieu ge pasanten salak ge di ka Allah ke henteu deui. Kumaha eta? Lah cenah kieu ulah loba omong atuh teh keur ngomong bae mah. Lain berarti salah. Yayasan teh tekad hatena duniawi. Kumaha cenah mun deuk nyen yayasan tapi moal kada dunia atuh bagus. Kan aya teh eueuh. Cenah eueuh isem tuh aya bae hiji dua mah. Bukan kitu bae teh. Jebah heula mah yayasan Al Husna di Tangerang barisan ngaji. Hebat Al Husna teh Tangerang teh beuh pohara jasa. Kaluaran ge Al Husna Tangerang bisa maca kitab. Sebab nu diajarkeunana amil jurumiyah sorof. Duh, kurang leutik keneh.
hebat. Coba Yayasan Kuari. Yayasan Kuari mah tanya ke orangnya, ajak ngomong. I love you say. Berbahasa lagi berat geus make bahasa jurig ya. Ya Allah, ya Rabbi, ganti bahasa. Ente jore ngan lolobana mayoritas dunia. Ujung-ujungna kos gitu. Jurusan wali Allah. Pesantren salap jurusan wali. Kan ngajurus doang ya jare tetep ngajurus doang. Tetep bae tengah jalan mamarengkol sing tarungsep. Saki ge dijuruskeun hese datang. Komo itu nun teu ngajurus. Tah ieu keur carita tetep bae moal leungit. Jelema digupaina ge ku Allah. Kade ceng, mondok ceng. Amalkeun ceng. Hudang ceng tibetik wiridan ceng cek Allah cok diangkat weng sia jadi solihin diangkat jadi wali mana cenah ki wali na mana hayang nyaho mana moal loba omong moal kamari nikahkeun di ditu aya tah jadi ieu janji Allah ayat anu tadi asa rabbukum jeung ayat engke dina surah Kisos wa nuri annamunda kuari geus terbukti kaum Bani Israel nyicingan di Mesir kuari mimpin Mesir tinggal ngalalakon deui tentang kaum-kaum Bani Israel anu teu tahan uji di antara kaum Bani Israel itu orang enan sangkilang dikekele ku Kangjeng Nabi Musa dibere tauhid ka Allah terus beteureun orenganan kersaning Gusti aya sebagian kaum anu kaluar ti agama Islam masyaallah sakitu geus geunah mana coba wajawazna bi bani Israil al-bahr wallahu alam bisawab.